Ah sok bakat ari geus kedatangan pelanggan model kieu teh. Heueuh ari jajanna teu pira tapi sok loba nawar, loba protes. Teh hayang seblak cenah tapi bumbu seblakna hayang cing loba. Ah ceuk abi teh lamun kitu meulina sabarahaeun, meuli 5 ribuan oge sok loba protes. Pan cenah teh mah lamun merean bumbu seblak teh sok saeutik. Har nya saeutik oge asal karasa we. Da abi ge menyesuaikan atuh. Mana ieu teh geus nawar bumbuna hayang loba, caina hayang loba. Terus aya jamur enoki ge saeutik malah dipenta deui. Majar teh da cenah ari sesa mah moal aya nu meuli. Hoak pokona malahnya. Tong loba-loba aya 5 urang weh nu jajan seblak modelan jiga kieu. Lieur cigana teh. Nya geus mah loba nawar bawel deui. Sajoroning dijieunkeun seblakna, majar teh kade kerupukna cing asa, kade cenah cing gurih, kade ulah kaasinan. Ah rawing ceuli asana teh. Coba barudak maraneh pernah teu kadatangan pelanggan modelan jiga kieu? Heueuh ari meulina teu pira kantun we kaloba protes bari jeung bawel. Majar teh cenah kan pembeli mah adalah raja. Pret cek abi teh lah di mana aya raja jajan seblak. Tah ieu pesenan seblakna geus beres. Ya untungna ieu teh manehna hideung mawa mangkok sorangan ti imah.